Ah meron rasana mah jongjon. Pang mangkukeun suluh. Oh, labuh di mana maneh teh atuh sok gagah papaingan mani monoyot kitu eta. Kunaon labuh di mana? Naon nu nyeri? Lain labu, itu pangku suluh tuh para geus kosong. Tolong nya nu nyeri teh heueuh ninganan. Mana ning teu eta? Lain nyeri tongong. Itu pangku suluh tuh kana parakeun ieu geus kosong, lebar bisi kahujanan. Oh, rek diubaran. Oh, sok atuh rek diubaran mending cicing we atuh tong mirunceuna eta maneh ai eta mah ai nyeri tongong mah kana ku abah mirunceuna mah. Rek diubaran lin. Lain nyeri tongong geuwatkeun ampikeun suluh bisi engke teh kahujanan. Geus di dieu mah moal kahujanan jadi ngareunang engke teh mirunceuna teh menang hese capek lebar. Oh, rek diubar nya. Rek diubar kunaon diubaran rek diubaran. Heuh, sok atuh rek diubaran mah. Kunaon? Cicing atuh ai nyeri mah sok ka dieu ye di dieu ngagoler ye urang ubaran mah hayang kunaon ubaranana. Lain nyeri tong hayang diubaran. Itu pangku suluh tah parate geus kosong bisi engke datang hujan. Sok urang ubaran cek abah gerek kunaon hayang kunaon atuh maneh ubana dicagap ulah ninganan hayang kunaon diubaranana. Nyeri mah teu karasa ku batur sok hayang kunaon. Lain nyeri tongong hayang diubaran. Tuh pindahkeun suluh ka dieu ye para geus kosong bisi kahujanan. Lebar. Engke teh menang hararese capek. Menang ku cabe. Oh, aya aya ku cabe hayang ku cabenya digasrokeun lempo atuh sok ngagoler di dieu tong diusik-usik ai nyeri mah di dieu ngadaplok. Nya saha nu nyeri tong hayang diubaran, lain nyeri tong diubaran. Geuwatkeun itu pindahkeun suluh. Ieu ka dieu ye tinggal itu para teh geus kosong. Oh, iya tongong lin anu kudu diobaran mentong sasentakeun atuh urang ubaran ke urang neangan heula eta mah cabena atuh. Sok ngagoler di dieu keun eta mah ku abah ai nyeri mah sok di dieu ngagoler ieu nang kuban we nang kuban. Ilah Gusti nu Agung. Cik abah. Yeuh ai ngomong jeung nu saliwang. Yeuh dengekeun lain nyeri tong hayang diubaran. Itu pangku suluh teh lebar urang teh rekat putih ditu teh ngawa menang hese capek. Cik atuh mani hararese teuing. Lebar bisi kahujanan. Sok urang ubaran cek abah oge sok ngagoler di dieu ke we maneh mah sok ngagoler di dieu. La ilaha illallah. Menang kuku dupruk ti ditu ti pasir hese capek. Oh, urang ku cabe sok ngadapang di dieu apa rek ngarenos heula cabena. Di mananya cabe? Sok di ditu atuh keun eta mah ku abah engke eta mah. Ilaha illallah. Cabe mana mutuna? Abang jeung saliwang. Di eta direnos heula meureunna. Cicing tong digawe sok ngadaplok di dieu ye urang ubaran ku cabe. Nya saha nu goreng hayang diubaran ku cabe? Yeuh dengekeun, nu saliwang nya aing pusing. Lin hayang diubaran ku cabe ing teh. Oh, da can direnos atuh, kudu direnos heula. Suluh pinahkeun urang teh menang ti pasir menang hese cabe. Oh, iya ge cabe. Cabe anu saliwang teh. Masa urang ku cabe ai maneh kalatuluy atuh omong hayang diubaran ku cabe. Tuh aing mah. Itu teh tekop telat jeung si Amul mah. Peda teu beureum meureun cabena hejo da hese atuh neangan cabe beureum mah. Nu geus arasak mah. Yang diubaran nyeri tongong paingan papelengkingan tuluy ka ditu euy duka rek ka mana rek ngagoler meureunan. Riweuh jeung si Amul ieu kitu renos. Eueuh kudu nyiar heula ieu mah euy cabe nu beureum mungun kudu hejo meureunan cabena. Aing mah aya-aya wae. Keun lah nangan heula cabe beureumna.